Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus beuris dirugikeun dina midang nawarta dengan ieu. Dinten Kemis, Ping 20 September 2018. Pamirsa, simkuring Risa Aprilia anu baris ngarugikeun warta salengkapna. Warta
Jungsi Padika nyusun warta. Dina nyusun warta teh, urang perlu nedunan unsur-unsur warta. Eta unsur warta teh sok pindeng di istilahan 5W hiji H. Dina proses nepikeun warta, biasana wartawan nyumender kana rumus 5W hiji H. Nah naon ari 5W hiji H dina warta teh? Saenyana 5W hiji H singgetan tina genep kecap pananya dina bahasa Inggris. What, where, when, who, why, jeung how. Minangka dasar wangunan hiji warta. What, peristiwa naon nu diinformasikeun? Where, di mana eta peristiwa kajadianana? When, iraha eta peristiwa kajadianana? Who, saha anu kalibet dina eta kajadian? Why, naha eta peristiwa bisa kajadian? How, kumaha kajadianana eta peristiwa teh? Eta jawaban tina pananya-pananya 5W hiji teh engkena diracik pikeun jadi warta. Teks warta koran atawa majalah. Teks warta dina koran atawa majalah disusun dina wangun lancaran. Unggal kalima disusun dina paragraf kalawan diluyukeun jeung struktur nu umum pikeun warta. Teks warta televisi. Teks warta pikeun dibaca ku presenter dina TV mah wangunna beda jeung teks warta dina koran atawa majalah. Sangkan leuwih jentre deui, hayu urang guar katangtuan teks warta pikeun televisi. Hiji, teks warta dina televisi mah ditulis make gaya bahasa saperti kieu. Tanda koma ditandaan ku garis miring hiji. Ari tanda titik ditandaan ku garis miring 2. 2. Dina eusi warta di televisi mah teu kudu dideskripsikeun pisan kumaha deg-degan hiji narasumber. Beda ti warta nu aya dina media cetak. Warta nu aya di televisi mah dideskripsikeun dedegan hiji narasumber teh geus katembong langsung dina gambar. 3. Warta di televisi ditepikeun ku presenter, dibantuan ku voice over. Nu maca isi berita bari ukur kadenge sorana wae. Ari gambar nu kapidangkeun dina televisi mah mangrupa pidangan kajadian nu keur dideskripsikeun ku petugas voice over teh.